Ngging hilap subscribe terus nyalakan lonceng notifikasina. Pak Haji, jadi benar kita. Kemana nih bos? Ke dalam boleh ya? Oh lah. Ke Pak Haji pugu. Maksudkan masalah sapi ya teh. Aya Pak Haji? Ayah tuh kermarap itu tuh. Oh, hun atuh. Ngata tolongnya. Hun. Assalamualaikum. Hun, Pak. Tuh kebenaran aya Pak Haji na. Ngata ke di kanan tuh. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam, Bos. Aduh, Kebenaran Pak ya Pak Haji. ya banyak yang masuk. Ngurus sapi lah marap jeung barudak gitu. Kita tuh Pak Haji mana usaha rezekinya Pak Haji. Alhamdulillah, Bos. Jadi geus beranak terus gitu. Oh, berarti berhasil Pak Hajinya gimana? Alhamdulillah, Teh alhamdulillah. ka di teh Pak Hajinya. Yang maroskeun gitu kumaha tata cara nging sapi gitu nih. Oh, gampang, nu penting mah kudu leukeun bangsa nangan parang gitu. Tada gedeana sapi mah ewal ti ku parang. Jenis namun kalau Pak Haji teh Iya. sapi tehnya. Jenisna mah aya sababaraha rupa anu ayeuna. Kamari Aya dapat ieu ya nya. kena jenisna teh lamosin jeung lamental gitu. Oh, ngan ukur dua Pak Haji. Jadi halus pertumbuhanana gitu, dina iya. percobaan jenis Iya. eta mah gitu. Oke lah, Pak Haji itu pejantan Pak Haji. Oh nya nu eta mah pejantan, Bos. Hiji pejantan eta mentak dipisahkeun ngan ku Pak Haji teh di dinya. Ngan hiji-hijina ieu Pak Haji. Hiji gitu. Oh, kan hiji. Hiji. Ngan tuh dah hiji oge nang nganjina kuat 3, kadang-kadang 4 kali, Bos. Oh, gitu Pak Haji. Namun kalau kadang-kadang aya 7 kalina lah sapoe teh gitu. Eta teh hiji-hiji gitu teh. Nya hiji eta pejantan teh. 7 kali naon Pak Haji? Nganjina kadang-kadang gitu, sapoenana teh Tuh, gitu. sapi oge kuateun sapoe teh 7 kali aya akang sakali oge nan. Mani ih. Itu tah. Ieu mah sok kitu wae pan tuh. Eta teh Pak Haji eta teh anu tujuh teh ngan sabikang eta teh Pak Haji. Oh, kuatin sampai 4 kali atau 7 kali nak? Nya? Nyantu atuh bos. Oh. Loba pikangna gitu gunta ganti. Bos unggal poe ge. 4 kali 7 kali teh bikangna gonta ganti. Da urang ge sanggup. Ai gonta ganti bikangna mah gitu. Ngomong we atuh akang di Mahula, akang ngajak ke kandang sapi ngomong we hayang gonta ganti awewe, hayang jangan di awewe. Oh,